Dia tengah poe kieu mah puasa teh belentang poe teh. Kayaknya bumbu di coba liur, coba lapar, coba panas di poe mah. Aduh. Maneh pernah batal teu? Henteu urang mah maneh besok batal puasa mah. Tara urang ge. Ah sia tadi nginum het. Nada teu batal da langsung wudu deui. Puasa, siap puasa. Uduk nah ka mana daekna sih. Wong kurang ngerti lah kan jelema sok mamer-mamer ka bogohna. Kunaon nya tip? Heula sutak saeutik di update yang teu we moal detik. Mane mah sirik nya tip. Joblo sih. Lain kitu wong. Heran we bobogohan teh meuli kawas jualan di iklan-iklan. Ah heueuh kitu pan jelema mah bobogohan lila disangka geus ngalakukeun teu bener. Bobogohan sakedeung disangkana labil. Teu boga kabogoh ledek. Kali sia apal teu bahasa Inggris? Berarti kan bisa. Ai bahasa Inggrisna lain naon? Hirup Ai boy, laki sia teh. ai lain boy. Nya sabun mandi. Berarti akhir lalaki mah teu jauh teh sabun mandi. Tah kieu. Tah Emang manehnya sabun mandi? Nya nyaho atuh. Demi naon? Ai manehnya ge nyak kabeh jelema ge nyaho atuh ai sabun mandi mah kali. Anjir, berarti aing hungkul nya teu nya sabun mandi tadi. Heueuh ai gitu. Terus mah kurang saleter. Anjir, udah kitu sia ka urang teh. Atuh sering mah capruk wae atuh da. Anjir, aing teh kabayang eta sabun keur mandi. Sok nyabun nya tara mandina aya sabun. Nope. Terus cairna digayungan apa nu hancur gitu nya. Lainnya aduh asa sararieun ti zaman teh beung teh kaharti eta mah. Asa kuna rembongan anu dijelaskeun dina Quran teh eta teh mimiti bencana jeung nu aranehna nu sajana ge aduh zaman ayeuna meuni kieu nya. Heuh nya komo ayeuna musim corona kemana-mana dibatasi. Jeung kudu masker kemana-mana teh tuh nu kieu. Tah eta kadang urang teh teu ngarti nya kana hirup teh. Heuh ai beungeut di maskeran ai orat mun dibuka-buka eta zaman kuari make celana pendek katempo tompel di pingpingna teh awe zaman ayeuna mah. Bujale temong-temong bare ditindik masker aman tinu corona tapi cantang tuh da akhirat mah nya aman nya henteu ieu teh. Heueuh nya bener ting saha eta nu kudu disalahkeun. Heueuh teh nama Cina teu salah, corona teu salah. Beuda anger cek awe mah lalaki wae anu salah teh. Serba salah. Abdi mah hoyong ditaekeun gaji teh. Kala kali ke asup gawe manehna make buat geus hayang naik gaji. Kan kieu muka hiji kan jam kerjana abdi langkung lami. Cek saha eta teh? Nope. Tahu istri AA. Oke, terus Terus nu kaduana abdi mah leuwih lila di ranjangna. Masa keudeuh. cek saha tong cek pamajikan aing seperti sia geus pernah di pamajikan aing eta kitu sarana. Nope. Sanes kan kamari AA sareng tatangga ku abdi ditoong. Tong beja mana yang naik gaji sabaraha?